kayung yun mereng nginjem boga balade asa bagja pisan waktu ke kasusahan aya manehna mereng nginjem tempat sare bira macul mah hitung-hitung ngebedu gue malah 1000 sebedugan jalan blog ieu baik lah mun ngontrak mah sabaraha telepon lah boga sauna. Halo Mang. Halo Bleng. Kumaha geus ya siang kita teh? Ngeus di saung. Sok we urusnya. Tinggal isuk di pelakan bini, Mang. Eta we omah tetap pangmelakankeun eta. Nah, isuk paling oge yang edek ngaliwat tela ngarebek beteng can ompreng. Oh, sagala ku sorangan ayeuna mah teu uyuhan ayeuna ngampihan oge. Ieu nuhunnya. Terus di pasihan tempat kulem gitu. Jeung eta omah dicukur lah, we berseka. Jadi duda teh merada ieu tuh. Nya. Nya. Siap, Mang. Mohon atunya. Assalamualaikum. Di itu halus gigitaran teh ate keur galau mah. Tah ieu yang belut pihadeun masih na ieu mantep poe ieu mah. Urang urak cobaan meunang nu gede meureun ieu mah belut teh. Tah ieu liang pihadeun. Tah naon mau Bleng? Ieu keur ngurak Balikeun atuh galengna. sia mangalonyeng leutik-leutik. Ojek. Heuh, atuh lempang teh. Duh. Gogodah hirup Gusti. Keur mah ditalak tilu ku pamajikan teh. Ditambah dikusrukeun ku budak. Aduh. Hirup biasa kieu-kieu teuing. Nalangsa teuing. Da nyeuseum baju ku sorangan. Da hirup oge duaan da ukur jeung budak di saung teh. Gusti nu agung. Lompat deh bisi ngudag dombana. Assalamualaikum. Nama kawarana sepi. Si Mata di kamar, Nujuna naon? gogoleran we. Ai si bapak ka mana? Ai si bapak mah kanan tos lapi oge teh aya, kanan tos pisah sareng si. Oh, di mana ya? Duh kata terang. Mak, iya ya tamu. Saha neng? Mau dahareun teh neng babaturan teh? Cenah teu mawa dahareun mah neng, teu kudu cenah diuk. Di mana Jang? Kaliwetan. Kaliwetan bala mana Jang? Eta. Dinya teh geus gawe atawa masih sakola Jang? Sekolah tak henteu, tos henteu. Di damel teh acan. Oh. Neng geus lila ieu teh jadi babaturan teh. Atos mah. Ari sakirana can boga gawe mah neng ulah sok mamawa jalu ka imah. Mama hoream, mama hayang boga menantu teh nu boga gawe
anu mapan, ulah siga abah maneh pagawean cicing wae di kebon. Eueuh ieu eueuh tungtungna. Maneh rek dihirupan kunaon? Ku salaki nu teu boga gawe, rek dahar huut. Geus lah sakirana eta mah. Cenah cenah balik we heula. Tapi da abi kamu orang kalima da gaduh niatna sae. Lain ku masalah niat saya jang. Mama mung. Sakirana erek nyangsarakeun si Neng. Geus kaalaman ku hirup emak. Ku bapana ieu kumaha. Dari segi mah kan tos aya nu Nya emang, tapi ke mun ujang geus boga gawe, pek ka dieu ku emak ditarima. Saat can boga gawe ujang ulah-ulah ka dieu. Kadenge teu sok neng itu cai ngagola ujang geus aya kaperluan mah sok we nama uih maseur kene ieu beresaneun lain ngusir mama hoream boga minantut can boga usaha mah sok we nama mun eta mah punten abi geus ageng-agengna da. keun bae komo teu barang bawa mah hoream. Assalamualaikum. Duh, rahat ku dawang asa ditentingan. Mari, rencangan nengna ke mana? Oh, kumaha titah balik neng. Ari mana main diusir wae? Lain diusir neng. Leung-leung mau hakanon. Pan geus puguh mah teu hayang. Maneh gableg salaki teu gableg gawe, hayang siga abah maneh. Tengah, lihat pernah boga babaturan can gawe. Lain kitu neng. Mate. Kalau teh boga kanya kana jadi anak teh. Anjeun sakit cup mere harapan nu puguh mah ngageringan gering hate papanjangan naon piubareunana. Cara nuki ieu teh. Obat tur ngobrol-ngobrol acan. Mun sobleng sudah ke nyase mana. Halo, di mana, Bleng? Oh, di Saung. Ya. Kadil lah baturan naon ngopi di dia tuh. Jenuh batur ngopi. Ngojay di dia. Adianya. Motor, lempang atuh kos jauh wae. Lempang hitungan, omat ayeuna. Geus dicukur da can. Geus di mana? Cing bari ningali eta kasep meureun dicukur mah. Heeh, sok. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Leng. Damang, Alhamdulillah. tuh enak mah geus cukur. Yang meuti tinggal ieu disimpen imah moal dikrok. Nah, lain sakalian atuh meh. Jadi kalau Hah? proses imang ke amun geus meunang deui calon. Oh. Ai budak nu lalaki di mana ya, Budak lalaki mah ting ka mana atuh mang. Luntang lantung gitu teh puguh. Dek digawekeun teh jujur teh moal. Baringu padahal cenah digawe we atuh di ditu mantuan naon we. da ari budak ayeuna mah teu beda jeung kolot di dieu ripuh kumaha budak ayeuna mah hayang teh senang ulin. Bari gaya kitu jadi bingung ngawarahna kudu kumaha. Sampai iraha orang rek berdegong kieu. Kolot karunya gawe ka sawah wae, balik sore gaji saeutik. Duh urang teh hayang nulungan kolot teh. Kumaha carananya? Pokona mah urang kudu menang gawe. Urang teh kudu mandiri, kudu neangan duit kesang urang sorangan da karunya menta we ka kolot teh. Geus atuh ojaikeun tah ngara luntur karena deket awak teh. Siap. Renang. Renang so. Siap. Yes, renang. Kita renang. Yes. Ngara rada seger teh beungeut teh. Nunya. Sok. Siap. Sok we atuh rek renang mah nya.
Jadi ka jero heula. Nya sok atuh. Arek ieu heula. Tong nyuguhan ah. Sok arera. Bedean saneun nyuguhan. Salinela bajuna ah. Kita renang. Cut. Jadi biar sehat renang teh harus pergerakan badan dulu. Aduh. Mun ada renang teh kudu make pengaman. Kacamata, telinga biar enggak kemasukan air. Pengaman kepala. Ngambil dulu. Satu, dua. Si Sobleng ka mana? Mau balik itu. Ieu kolam teh ciken yang dikuras cenah parala deui wae. Ieu capek aing mah nguruskeun ieu ciken bersih kepala deui wae. Cida jarorokna teh. Saya pemper sagede. Astagfirullahaladzim, ari manehna naonan Sobleng teh. Nah bos dikoer atuh. Oh, ada Suganda pemper bener. Iya teh, pencegah biar nggak masuk telinga jeung hidung bos. Pengaman. Abang jelema keur galau teh kapalan. Terus naik. Abang geurang hayo aing pain insai. Perlu deh. Perlu ka mana? Lain ngusir ya kasih picung. Anjir, kasih picung ka ditu. Ka kota beneran. Kamang adeng, talatahnya cek Mang Obleng, kewaran ameng ka dieu, Mang Obleng teh keur galau, kitu sugane daekeun lah. Soalna main nama bager kitu-kitu ge. Omatnya dibejakeun lain ngusir. jadi balik geus bieu geus burit, nun nya pilanya. Ieu nu urang, ieu alus. Cek kolot oge piceun anu gorengna bawa anu alusna. Iya. Teh arisna aing ka mana itu? Jadi lu kieu cenah teh. Kelakuan si Sobleng urang ieu. Bener ya mah kelakuan si Sobleng dibubuk ke senal aing atuh moal bisa idit teh. Pakai kieu ka kota. Sahur anu titip sahur timbang Obleng cenah ka ditu. Amang ka ditu sor Mang Obleng. Mang Oblengna enak mah terus ditalak tilu. Nya. Siap. Ya, amangnya diantosnya. Iya. Ayo, Ji, ayo. Ayo, madang cocokkan mobilnya. Untuk mobil ungkul. Biasa we atuh. Pino mobilnya. Kemana? Renang. Mau makan ya? Makan renang ya. Makan modal. Mang Saptar deuk naon ieu telepon deui. Slila kabar-kabar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sehat, Bleng? Alhamdulillah sehat. Nuju di mana, Bleng? Nuju di
pila. Nah, di pila emang tengah bumi gitu. Tuh, tegal bumi anu. Kebenaran, aya telepon gitu hayang neangan gawe bingung. Tah, beneran. Wing butuh pemain suling. Apa pisan yang tanggal 72. Aduh. Bener hari gitu matinya. Geus henteu anu nyuling mah. Hor. Nah, hati kena suling deui. Rupan kapok, tiulah kan nyuling teh kataleg tuh sulingna 2 siki. Suling. Pohara suling aja. Jadi trauma orang teh. Jangan trauma segala. Ini aneh kita enak. Ieu teh keur diajarkan nu genang tam-tam. Wey, karena tam-tam, wey nama banget siga tam-tam gitu, karena tam-tam, lah. Nama capal dia lah. Tukang son pasti mau ngebajo buka di tukang dia mereka. Emang, job mah itu loba. Ngan uing ieu butuh tukang suling. Suling beakeun aduh. Saya ke tukang dia. Heuh lah geus weng. Kan ieu beak pulsa urang lah. Ngalinur. Apaan orang ieu nu telepon mah ih. Lain jadinya. Kumaha ieu teh? Di mana eta posisi? Wah, netar kemana-mana. Iya di dia di imah. Buras beres ya naon parabot bubututan. Ya apa dia tuh? Geus kadinya we berangkat lah, ngurang ngobrol we di dinya lah. Puguna telepon mah ieu coba tanpa rugu sinyal ki goreng. Oh nya tuh gitu. Siap diantar satunya. Berangkat lah ya. Coba me aya penejeukeun usaha. Nyaho milik mah. Assalamualaikum, ngejun nyo HP gaya. Kumaha sehat? Kemana bungkul atuh urang teh? Aya we teu da kieu Rijal susah mah. La ilaha illallah jeung susah sok-sok di mana lah. Naon da sakit buktina hareureun. Baik lah di Pangulingankeun. La ilaha nyulingan makan trauma abi mah. Moal bisa nyulingan ieu mah. Alim abi mah. Nah, jangan beri gede gitu kata nyulingan nampan biasa gitu. Biasa itu. Pan tadi ge tos dicaritakeun dina telepon bahwa abi teh gaduh trauma da mang mah ngarasakeun. Anu gaduh trauma mah abi mah kateleg bayangkeun asup kan ieu tah tenggeung gerong. Matak enah hayang diajar pikiran teh. Geus sih atuh tukang kenal we lah. Miluan we ngajo. Kayak gitu mah orang butuh tukang suling. Kumaha Geus atuh nam taman mah kudu duit ieu di dieu. Geus krodas ieu teu boga duit pisan. Sieur kalau sirah lagi. Biar kunaon ari sia tuh duh nih, Breng. Bulu mana tuh lah. Bisa nya. Mual bisa. Lamun ngendangan saya pasti lagi butuh idun pulus. Duit, duit, duit. Ari sugan teh kana suling kene urang. Dari gendang mah geus aya. Geus enak mah kieu gampang. Buka domba, jualan di domba. Domba mah enak mesti domba. Geus bangkar, bangkrut.
Ah, bangkrut. bangkrut, rumah tangga hancur. Aduh. Terus bogo, enak oge tempat sarete ngadon milu di babaturan. Hor. Hari yang saya kali gitu banyak. Hari itu bisa mah kajian urang yang batu di waktu mana kan bisa aduh. Kela kalem kos lain jeung CS wae main usir wae. Sugan teh dek aya gawean ke teh enak mah dek minjem duit we. Teu boga pisan. Ulah nyemkeun. Betul oge ieu. Harus sama kieu. Ah, sabebenuleun ngomong we jauh loba. Diinjeuman teu mere. Ieu. Oh, saya tuh kita rek balik ka urang mah. Abi nggak sok atuh di ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kapan wae? Aya we lur di bumi. Oh, damang kan? Alhamdulillah damang. Naon itu nih sekarang? Urang teh bade ngagadekeun motor, dot. Kayak sabaraha gitu, Bung? Ayo hoyong nama 10. Aduh, paling kayak penting transfer tuh Jam kan. sabaraha paling? Paling jam 8-an lah. Nya diantos pisannya periogi pisan. Mohon. Itu kuncinya, Dod. Mohon kayak tabel 8 di transfer. Mun diantus pisannya. Mohon. Mengartunya. Mohon. Atuh nuhun pisannya katana. Budak minta jajan jempe ku duit dapur bisa ngebul oge Duh, boga duit. Saban tereh munggahan. Kolot teu boga daging. Mencekap puasa teu boga gawe. Lebaran teh aya sih anggeus we nama kunci utama nama. Yang dengan gawe bae lah bangunan oge lah. Teu reuyeul we saboga keur lebaran.